Bagi dua. Jadi kieu Jis. Sieun teh cinta sesama hewan. Jeung eta teh keur ngarebutkeun si Luna Maya. Aeun, Saha teh? Pati. Kieu rampus bapaknya. Bapak rampus. Sa anjing pas datang Rasidin. Kan repot aja. Anas di dadago, Anas Nusmani ya. Nanti nu pika sebelum Luna Maya. Maka ketika mana WA artusnya saya misalkannya jawab we. Beda kegiatan. Di Tasko. Syarat amat kudu bener jeung tetangga. Kudu bener jeung babaturan. Bener. Syarat mah kitu. Ulah culas. Ya, Ulah. tah jelema teh teu mikir eta teh hese. Wah, aku mah cerita bapak kamu. Anjing aing teh. Beginilah guys podcast kita anu meuli kupat keluar heula. Aya tamu keluar heula. Kumaha da urang mah YouTubernya. Ya, Tukang kupat tapi pengusaha boga YouTube pedagang ya. pedagang kupat. Dari urang mah. Tah eta Sambilan ieu mah hiburannya. hiburan. Hiburan jang nu lalieur. Jadi kumaha bieu teh kan geus pembahasan resesi mah kitu nya. Da bab cinta kumaha eta. Da sugan aya kiat-kiat kitu nya jang khususna bujangan lah gitu. Jadi galanya orang mau ke Halapari Rimbon. Cinta teh kebagi dua. Jadi kieu Jis. Cek kan aya subscribernya nu ngobrol. Ka urang cek heula subscriber heula nya aya nama. Urang bukaan heula subscriber. Nah, akhirnya subscriber kita ini guys ngus 15.000 sikis ya teh ting sekedeng dia ge melengit 2 debeki terame bahasanana mah iya nya subscriber tuh tah aya nu ngomen cenah Jis Kumaha teh? nya ajian penumbuh cinta teh kumaha cenah kitu. Anjir. Lain cinta gimana kudu aya ajian segala atau juga ilmu ngapung. Ya udah kan jelema geus teu pede eta mah jiga nu gitu. Dia cinta dibagi dua. Aya cinta Nafsu kumaha? umum, Oh. saling mencintai lah, sesama manusia. Aya cinta romantisme. Sieun teh cinta sesama Hewan. Cinta romantisme. Cinta romantisme ada beberapa bagian deui. Anjir. Ya atuh. Loba-loba teuing. Aing atuh. Apa masalah eta mah. Cinta Jadi- memiliki. Jadi si bapak ieu teh ketinggalan mah kuleuh. Kawe mah Lain ka awewe Boga- ngomongin cinta ya. ieu nya di dieu mah juga ieu buntut kada cagak ya. Anjing awewe di tengah teh urang mah. Cenah mah eta teh pelet. Jadi awewe teh ningali di dieu teh Pap langsung Eta mah Jis nya teu kudu make kada caga. Urang mah ya awewe kieu engko we. anjing. Nah, ini juga awewe kieu. Kan itu tiap itu serum. Oh, dina jenggot. Jenggot anggar masalah nama gitu. Cinta memiliki, cinta tidak memiliki, cinta tepara ruguh. Cinta menikmati tapi tidak memiliki. Kan cinta memiliki, cinta Micet tidak. meureun namanya. Micet kan geus tutup tadi gara-gara resesi Itu ya, Mak. 2020. Cinta tidak memiliki tapi menikmati. Micet meureun namanya. Tapi anggar cinta membayar dan yaitu cinta memiliki, tidak memiliki, dan cinta tepara ruguh.
Tanu dimaksudna teh eta teh ajian penumbuh cinta teh urangna atau batur nu ka urangna. Kan perlu dipertanyakan. Apakah si subscriber itu teh ngomen teh duh urang euy awe teh loba nu datang tapi urang teu boga rasana naon. Nah, apakah kitu? Cik atuh minta ajian penumbuh cinta. Atau emang si eta teh emang teu payu-payu gitu. jadi kudu puguh heula gitu. Bahas salah sahijina bae Pak. Jadi kumaha teh? Jadi lamun manehana ngarasa teu boga cinta mah teu mungkin. Dina bahasa ieu. Lamun eta lalaki mangkreng keneh meureun nya. Gitu, mangkreng keneh. Anjigan teh ieu mah ajian penumbuh cinta awewe ka urang. Jadi ameh rarasepeun meureun nya gitu. Tah eta teh sebetulna mah awewe mah jisnya yang pemirsa. Teu kudu. Loba sih saingan urang nu tumbeng meskipun mainna loba duit. Jeung eta teh keur ngarebutkeun si Luna Maya. Eun, Saha teh? Pati. Jadi awewe mah guys ya. Kejar daku kau kutangkap. Bikin judul sinetron. Emang gitu. Kejar daku kau kutangkap. Jadi orang teh ulah katingali ngudag teuing, ulah katingali teu ngudag teuing. Jadi maju mundur gitu maksudnya. Enggak lain. Iya, jadi intinya mah ketika orang misalkan melakukan sebuah penetrasi, aing teu lieur bahasana penyerangan kepada penetrasi teh anu sebenarnya sukma wanita gitu. Tina peuyeum difermentasi gitu. Jadi ciu atuh jadi tah kudu urang teh kudu ngudag terus ngudag sing satarik-tarik ka mana-mana ge. Ka mana-mana ge. Ngan ulah baper lalaki mah. Ulah baper. Biasa we nya. Eta teh strategi. Anjir. Tah kiat-kiat ti lamun baper sosolontodan kena teh baper. Mata ngudag teh bagian dari strategi. Nya. Udah gue bagian strategi. Nah, engke lamun misalkan geus ditungtung geus dina ujungna mentok, balik kanan, ngudag gitu. Balik we. Tah keureut. Nah, Keureut. mau lapes atuh urang. Ya contohnya baturan orang ya. Kerusum telepon umum baheula. Wartel, tepira kan modalna mangan 200 perak koin ya. 200 perak kali 30 poe 60.000 kan. Tapi dah baheula mah 60.000 ge mai Nyatu kan mau beak juta-juta. Teleponan aya si Neng Anu. Sebel. Ye. Poe kadua aya si Neng Anu sebel. Poe katilu aya si Neng Anu sebel nepikeun ka sabulan. Terus di teleponan. Pas bulan kedua, lep leungit apa yang terjadi dengan wanita tersebut. Kumaha? Bertanya-tanya. Buat telepon apa jet meureun kumaha? Lain nate kieu. Kan geus kebiasaan tiap jam sakitu aya nu telepon. Tiba-tiba tidak ada sehingga dia dina hatena teh kangen meureun. Mana nu ngaganggu urang teh. Nah, tidinya atuh guys. Lain eta didinya boga kiat-kiat kitu ti saha eta. Teh eta tina buku naon? Lain buku. Lain buku. Mantan-mantan jomblo. Anjir. Gitu. Jadi orang-orang yang pernah berjuang teh mengejar wanita teh gitu seperti itu. Isu kurang ajaran teh nya. Nelpon saha teh. Spam aya mah. Spam WA. Mun bisa mah spam teh ulah PP. Tapi ngaku ti pinjol. Maaf saudara. Anda belum bayar terus gitu. Pas eueuh teh rada lega nyalin kangen eta. Lain eta rada lega. Alhamdulillah. Eueuh deui nya. Tah eta kejadaku kau kutangkap teh. Oke. Tah eta kiat-kiat. Terus kieu nya, punten. Kunaon anu jomblo seolah-olah teu payu ka awewe. Tapi nu geus kawin seolah-olah banu mudag. Padahal standarna lain beungeut kunaon. Teuing urang gedangan pedah. Bener teh eta. Rarasaan teh asa kitu. Bener teh eta. Rarasaan ieu mah nya. Sok ayeuna nu pamuda anu jomblo, yakinlah sepatuna mah aralus, bajuna aralus, beureun kendaraan aralus dibandingkeun nu kawin. Tapi kunaon sok?
nunggu kawin loba gitu. Aurana mungkin kumaha. Balik deui karena masalah jenggot kemarin. Anjir. Da ari nu geus kawin mah geus kahanyiran beureunya sih ieu teh. Jadi nunggu kawin mah ngarasa geus boga jadi nyantai. Jadi itu aurana badag nyantai. segera si orang kasih nya. Heeh. Kan kieu atuh orang kasih ge. Ih. Hei. Mantan Aryo. Anjing. Tah anu jomblo mah tekanan. Jadi diinget-inget gitunya. Katekan we gitu. Kalau jadi nu jomblo mah katekan guys. Sok Katekan mama teh ulah ka ayah cek ayah ulah ka dieu sok ka mamah heula. karena sok ka mamah berusaha heula. untuk mencari wanita yang sempurna sehingga dia melupakan dirinya sendiri gitu. Padahal yang harus dibangun itu bukan cara mengejar wanita, tapi bangunlah diri sendiri gitu. Bangun pede, nah, bangun segala rupa, nah, bangun diri, nah, sehingga aura itu muncul, aura itu bisa dilihat dan bisa sesinyal, sefrekuensi dengan cewek-cewek yang kamu inginkan seperti itu. Boga awe hiji diemple-emple, murag, lewas, stres, gitu kan. Kunaon, sabab rasa ingin memilikinya terlalu tinggi, rasa berharapnya terlalu tinggi, gitu. Ayo ngobrol sorangan jangan gelo. Kira anu meuli kupat sih. Jadi kumaha Pak? Tadi teh Mau diterangkan ke orang Oh, dia, kawin ngelina YouTube. goblok. Jadi resesi teh nyambung karena cintanya. Bisi ieu mah aya Iya. jomblo gitunya. Kan samemeh 2023 nya. Tah bieu teh kiat-kiat Nya mata lamun jelema nya fokusna kana masalah duit. Jomblo bakal lebih loba. Soalnya kan mikirin duh kawin aku kumaha, ngebiayaan aku kumaha, itu naon, mana penting boga kanyu. Tadi weuri tinggal diolesan ku magic tisu magicnya ulah jadi endorse. sugana Nah masuk orang teh ulah sok rariweuh. di biasa we nya Ketika kamu sebagai laki-laki dan kamu punya kekuatan untuk berusaha dan juga punya alat gitu. kelamin gitu ya alat kelamin Itu atuh ulah kelamin teuing kan itu. alat yang non bisi Arti nu jomblo mah bisi peso kan bisi gitu. bisi curug bisi naon kan gitu Soalnya lamun lama-lama ya alatmu itu selalu nganggur tuh nganggur dan digosok oleh pentin bermasalah pada pori-pori. nunggu nama lu ke pentin ya Pak Sewanya minyak zaitun lain dikis oli tilas BMW. Nah, ayo jorok aja mah kebeladan. Kieu rampus bapaknya. Bapak rampus. Pak, punten, teu acan monet. Teu acan ngadu penghasilan. Terus rampus. terus kumaha Bang Ya gitu nya. Jadi ajan penumbuh cinta mah eueuh istilahna Allah make ajan. nyem gitu Cintai heula diri sendiri, pede heula. Terus misalkan aya awewe ya iklan atau cintai diri sendiri cintai ususmu nya Yakul eta ka ditu nya cintai diri sendiri, cintai ususmu, cintai tetanggamu di bawah ususmu. Nah, gitu. aduh Iya kan ya just da hirup mah kitu, naon gitu. sok mama sok di depan cin di belakang di dalam malu gak sekolah aduh soles mah guys Dangke we kabagian lamun maneh kabeh nya nu aya di alam dunia ieu. Ketika aya nu bogoheun loba burusutan ta eta we sing tahan oge. si kalem gitu Kalem. maksudnya mainnya kalem Pilih-pilih kan ngan niat lagi yang bener.
Ya kan aya batasna opat gitu naon kan ya opat ieu. Iya mau anu arek kawin Oh, anu nu jomblo lain mus kawin. Oh. Jadi kan awana teh asa eueuh gitu anu deket jeung urang teh tiba-tiba purusut loba ti dieu loba ti dieu loba ti ditu. Tah eta nu kudu lebih hati-hati mah gitu. Cinta teh kitu. Ya intina mah lah teu boga niat teh lah eta mah. Teu boga niat untuk Tetap merenya merajut rumah tangga. geus saya mentok-mentok teuing mah aya micet merenya. Tah ayeuna teh Yang tantan ya. Bener? Salah. eta makan jis ngalanggar Dosanya kita hukum dosa, Allah. bener dosa ulah-ulah. Ulah Tah nu sok main micet tantan tah kade power. eta mah nya. Power kapanggih maksudnya. Gitu. Downloadnya cenah. Heueuhnya zaman kiwarinya cinta teh hese langsung aya micetnya. Heeh. Cenah eta ge da urang mah cenah ngajaran, cenah ngajaran. Mana eta teh dihayang ngobrolkeun we eta nya. Ieu diajar. Ieu mah cenah. Coba jaluan eta. Heueuhnya kan pernah aya berita teh. Ih, gagah mah. Misal ulah percaya ka Dina micet teh Rosa anjing pas datang Rasidin. Kan repot aja. Anas di dadago, Anas Mismani ya. Geus siap-siap mau minyak wangi anjing. Datang dari Oh, biasanya kan jomblo mah nya oke. Minyak wangi, ngagaya gitu. Ya, jadi di Senin nepi ka Sabtu ngobrolkeun cinta, malam Minggu hees. curhat aja. Kan riweuh. Ya gitulah intinya mah untuk yang sedang mencari cinta pedekeun heula. Pedekeun heula. Jadi gitu ya cinta tanya. Tina resesi karena cintanya. Nyamung merenya. Nyamung teh kan bakal loba lalaki anu sieun merajut rumah tangga. Ku sababnya harapan resesi 2023. Sieun teu bisa ngabiayaan dan sebagainya. Padahal mah curang kan tadi balik deui. Ya pada mah nya Modal nama eta gitu. yang ulin kata tangannya tetap Kata original. jadi silaturahmi teh alus Pak. Iya. Tapi dari edinya ka dia malah Koream si juga kayak gitu. Rasa aya we nya. Aing sudah kali podcast di dia sugan gitu panyanyian kopi hideung. Kan aya tah kopi. Nah, ini kopinya eta. Teh Kan orang penggemar teh. Teh manis, teh. nanti kan geus genut 3 kieu diberean teh manis. Diga gadun ya. Yang tadi gadun teh naon? Teu apa ngartina teh. Sok naon? Siapa naon nyebut gadun teh eta apa teh mah? Cenah mah gadun teh beuteungna badag we cenah. Ieu teh. Geus kekejat Gadun ieu yang kabidan. sebenarnya kahirupan gitu ya teriut ku cintanya ekonomi. Jadi anugerah najang nu harariku mah hirup teh meureun Ngan aneh teh kieu ari urang-urang curhat tah sebetulnya teu meunang curhat teh. lain maksudnya sok curhat teh karipuhan. Udah teh kebahagiaan. Angko curhat teh aduh aing ngeripuh aing udud we geuning banyak ledis. Naon sok? Angko ripuh tapi udud kene. Dahar Rowo kene gitu. Mata naon sih mending kene ngomongkeun anu ulah karipuhan mata tadi resesi ekonomi lah biasa we nya. nya eta teh da ceuk sajelema. Kan ceuk jelema nu lainna deui mah beda cenah antara kieu soalnya resesi ekonomi 2023 nanti bakal banyak perusahaan yang bangkrut nya anu teu kuat nu tumbuh ge bakal lebih loba. Contoh we kieu kamari Covid emang kabeh bangkrut. Oh bener aya babaturan nih ngalaman Pak. Jadi cenah alhamdulillah tangga berarti gitu. Gitu Alhamdulillah Covid cenah berkah. Jadi yang mencek cara materi mah kajian imah, kabeli mobil kan gitu. Heueuh nya kan jadi setiap kejadian teh kan aya nu mati, anu tumbuh gitu. Kamari Covid kabeh balangkrut. Baturan urang ge sarua aya datang-datang make BMW.
yang jualan sanitizer kira. Bener. Kebawa nama teu payu meureun. Jadi Ya gitu. tetap aya keberkahan untuk yang lainnya. Ya, Setiap nya mata geus we lah usaha gitu. Usaha nu usaha di rama-rama sok kuliah da lieu. brehna we. Beureuhna we. Bisa 2023 teh emang payu sampe bisa naon. Mudah orang ieu nyeun YouTube. Nya resesi ekonomi 2023 bisa ke 15 juta subscriber kan gitu orang Amin. jangan naon teu nonton mah 15 juta. Kalau ka diaminan Subscribe we ongkonya. Ditonton nontonan teu gitu. Ini kan 15 iya. Aduh, araranteng kamari ge. Ning ngaretin narongton balager. Ting naon anjing ting nganggap kaing gelo ting kumaha. Aduh, kan kitu we nya nyu di hari mah can nuker sarare, nuker hujan rintik-rintik, puting-puting, geus basara redih lah. Aya udud-udud gigireun teh. Eueuh nu mang maneh bawa teh. Sabatang-batang main lah. Udud deui kitu we lah. Gitu. Ya ibadah mah pasti kudu heuh, ibadah mah gitu wajib. tetap gitu. Ieu mah bisi galau keneh gitu. Terus nucan boga awewe. Ulah nepikeun kenaikan tiang listrik nya. Karena Ya bae ada pagaweanana mah. Anjing ulah. Ya aing digawe di dinya. Ya ulah. visi gitu nya. Ada lolobana mah kan masalah teh antara ekonomi dan cinta nya. Cinta ekonomi cinta eta we seputar eta. Aya nu ekonomina alus cintana goreng bener. Aya nu cintana Alus ekonomina goreng. gitu. Aya nu cinta alus ekonomi alus gitu nya. Tara ulin kan gitu nya kan teu rame nya. Gitu. Jadi emang rupa-rupanya jelema Rupa-rupa. kehidupan mah. Bapak termasuk kriteria mana itu? Orang kriteria orang yang sangat mencintai kepada siapapun dan Termasuk sangat hewan nya. Ka hewan tuh biasa aja. ya mencintai dalam arti naon heula ka hewan. Resep gitu. Resep Orang resep ka hewan. Hewan apa? Entong. Jadi resep kumaha boy. Nah, kamu bapak Henteu, curiga abi mah. ingat ke mantan maneh. Anjing. Saha deui. Aduh aing coba nyokot udud, coba mere hawa ka aing teh. Bismillah lah moal Samsu teh manis. nya sok kan urang mah nginum. Barina pesak mah teu duit. Perlu teh dibelah dia. Barina pesak mah teu Teu kudu boga duit. Nah, jadi selama aya alhamdulillah. aing, selama aya babaturan, Anjing. tetap semangat. Harapan kamera guys gitu. Nah sebagai jis kan gitu. Manawi aya atas tiis. Kunaon teh sok kitu we. Teh mana sok we? Bray, udah itu nyeum kitu we. Manawi aya atos tiis. Ditetengan teh eueuh. Jeung aya artos nyalse nya. Heeh. Ya kabeh duit nanya. Ya ase itu dikumpul. Juga duit dari suka dia. Dan Jangan duitnya. nah nyoba sih itu. Aya artos nyalse. Aing bingung teman saya. Jeung artos tiis. Tapi dah hirup mah kitunya aya. Paribasa meureun itu nya. Yang maksudnya kieu Sok rada diulik kira naon artos tiis teh naon gitu tah. yang maksudna artos tiis teh jadi ke mau dipakai meureun gitu nya. Jadi mun babnya ase tiis gitu. Jadi si duit teh duit teuneunan we gitu tah. Jadi kan nya ase nya duit teuneunan mah tadi dibawa. Tatanya ka jelema anu taranya seduitna. Hanya diriu. Mun maneh nya erek nga-WA tuh ka Erick Thohir nya. Marawi Pak artos tiis coba eta mah. Kayak banyak sekali ase. Teuneunan di Swiss ya. Cara-cara tiis Tiis. Nah, jadi kayak kumaha lamun nanya kitu nya. Manawi aya tuangan sesa. Jarang eta. Jarang ya. Jarang. Ada hareuna nya. Padahal mah mending kene kitu sebetulna mah. Ngan peda mun engke mun aya nu nga-WA kitu nya misalkan nu baturan heuh, nu erek injem duit. Nya eta balik di ka urang sih sebetulna namanya injem da karunya gitu nya. Bisi mah injem na teh nepi ka sebeuleun nu tara mayar. Maka ketika
mana we artusnya se misalkan jawab we beda kegiatan di Tasko kayak itu dia meminta sering kegiatan aja eta bisa kedua aja ketika nanya kan mana we artus tiis samingon gitu berek link pay letternya nya bayar kemudian bayar kemudian teh ya eta we dah tiada Gitu. di pay letter mah tara riis artinya saminguneun sasasieun gitu bener beda ieu mah ngobrol teh nya hirupnya kan antara ekonomi cinta kitu mulah kana teh nya gitu ngan da nanaon ge jis jadi sok aya geuning wah cenah hirup mah di bawahnya sewe bari jeung ngobrol kitu teh segala ayanya gitu kan eta mah teu kaujinya ujinya anu kitu kecuali jeung deui da da hirup di banyak saya teu rame da nya lain masa rame sok urang hayang apa sanunya saya hirup anggar riweuhnya taruh jelema nu kieu we nya kieu misalkan duit loba kegiatan anaon kan sase nya teu sase pikiran anaon hanya aja jelema bunuh diri duit loba benar berarti yang pikiranna teu sase gitu maka ketika ente kabeh jeung urang kabeh lah di dieu ini hirup teh riweuh teu sase dan emang kitu emang hirup mah riweuhnya naon tuh dah ayeuna jelema anu keur jadi mahasiswa riweuh jadi intina mah yang nilai beureun hirup mah kudu aya ulina loba ulin ulin teh maksudnya silaturahmi bervariasi gitu bervariasi teh untuk menghindari kebuntuan berpikir tadi kejenuhan bahasa ieu mah nya naon bedana jeung di penjara tuh cicing wae mah meskipun cek paribasana mah urang menikmati eueuh lah da jelema makan dibere cokor jeung itu ka dieu dan yang sila hungku bener da jeung teu salilana menikmati hirup teh nya anggar we aya yang udah urang we ka ente emang selamanya urang resep henteu anggarnya da bari lagi urang emu lain nyaritakeun tinggal retek aing lain aing jeung sakan yuk eta mah nilayet henteu nah teh mah dendam aing teh ka mana kadang geuleuh nya kitu we gitu terus apakah ieu pembicaraan munafik henteu oge da keresep gitu da sok aya kitu nya ari keresep resep nya ya mah hoream keur geuleuh-geuleuh keur keul kitu da emang hirup juga kitu jadi yang harapan resesi 2023 mah biasa we gitu nya mungkin persiapan mah kudu melak sampo ti ayeuna lain anjing ulah ka eta atuh teh kahiji meureun persiapan kan mental gitu kan ari masalah karipuhan mah geus teu kudu persiapan tadi teh geus latihan biasa nu kadua mah meureun kasabaran sabar timbul teh segala bareuh kumaha maksudna lain sabar teh segala bareuh lain sigan teh sabar segala bareuh kumaha tah sabar teh tadi sematna segala bareuh lain padahal mah anjing aing ngabodor teh jadi poho deui jadi poho deui itu tripu mah geus latihannya sabar teh bisa ditumbuhkan niku orang loba husnudon kalau berbaik sangka itu da jelema anu gurung gusu jelema anu rariweuh ketika duitan jasa 10.000 5.000 geus mah balik gitu mun duit tek santai gitu balik dia tadi inget ke baturan tetangga gitu tetep eta kiat nama apapun yang terjadi inget ke syarat nama tak kudu bener jeung tetangga kudu bener jeung babaturan bener syarat nama kitu ulah culas ulah da kunaon jelema mata teu bisa mikir ka tetangga ka baturannya hirupna kan bener pernah culas pernah teu bener naon gitu ta eta nya ripuh geus sabar kudu tah nu katilu mah nya mulai we teh ayeuna usaha nu dipikaresep ulah wakakan hasil usaha lah nu dipikaresep usaha lah nu dipikaresep usahakan gitu nya nya dina bidang naon we eta mah kitu
Tapi usaha lagi nu bener teh maksudnya ulah anu karena kejahatan Ya, gitu. cek aya kan kiat-kiat mah usaha yang sukses gitunya memahami terus strategi yang baik gitu. ATM, amati, tiru dan modifikasi misalkan dan gitu. lebih cepat ngukur tuyul anjing. Tah, yes, masalah tuyul, Kan gitunya ATM amati tiru dan tiru modifikasi. modifikasi gitu Lebih cepat ngukut. tuyul. Tidak sesederhana Wah, itu. bapak kasinggung Lain. Maksudnya kan bapak buat maknya ya tuyul jenggotan anjing, kan asa tepat tuyul resesi. tuyul timur tengah tuyul sari Anjing. Jadi maksudnya kan lebut ngeunahnya nang tinggal nyegik. Heeh, tinggal nyegik, tinggal ngukut tuyul, tinggal ieu. Tah jelema teh teu mikir eta teh hese. wah aku mah cerita bapak kamu Anjing, aing teh. Entah maksudnya pengalaman bapak kabungkul karena tuyul coba baliklah mana wih coba kiat-kiat kapungkur teh meser teh Iya. paketan Iya, abis teh nu alit 2 nu ageng hiji tah nu alit mah geura digaganung pak nya nu ageng mah tukang ngeremot jadi pengalaman pengalaman bapak karena tuyul teh gitu rasanya lor terus saya ngikut tuyul ente maksudnya ulang ngababari ya kan jelemanya percintaan hese kena pelet ya terus ekonomi hese ngikut tuyul tuyul katanya geus rupa-rupa we gitunya kieu nya lah pernah ngikut meri rudet teh rudet lumayan anjing komo tuyul gitu we dan kami kudu ya menu percayanya da urang mah teu percaya meureun kudu di Paraban anggar we anger hayang jajan kertas kok meureun itu hayang ngodong-odong gitu tuyul teh bisi kopi bisi panas tiris kan anger kudu diurus anggar kudu bawa ke posyandu Anger, anjing pas teh asup kana kis rangaing uduna teh dokter nasieunna nih yang tidak malah karena naon ge anggar perlu perjuangan nyatong boroning biasa-biasa kan kayaknya non teh halal mah hese haram mah babari kan jalan pintas tuyul jalan pintas teteh jalan rumit padahal mah gitu ini ayeuna pertama kieu nya urang bandingkeun nya kunaon sih jelema masuk nyebutkeun jalan pintas ku tuyul jalan pintas nyegik padahal mah jalan rumit cek urang nya naon jalan rumit teh kieu aya usaha ngajual bala-bala toko bahana loba tempat nu disewana loba nya meskipun mararaha tapi bisa diusahakeun pelangganna oge loba sok rumit teu eta babari eta mah sok ayeuna disebut jalan pintas ku tuyul hiji ngajual tuyulna saha aya meureun Shopee anjing mun aya Peleter dewa ya. intina mah hese neangan anu dipercaya teh saha kadua syarat-syaratna oge meureun sararieun hararese katilu mun heueuh dina meunangna ge apakah eta teh urang teh katipu atau da meureun tuyul teh beda-beda jenis sebenarnya tuyul second urangnya aya tuyul pudus anu minus batangan anu LCD na goreng anu batangan kan macem-macem meureun anas dibeli anjing teh init balik teh mau ditreceh intina mah rumit jalan rumit sok ngababarikeun keur mah ekonomi kieu ku tuyul sok tuyul paling ka mana ekonomi kieu nang tang aloh jabang ku tuyul-tuyulna geureukeun datang ka imah ieu nying resesi bos duitna receh ngomongnya datang ka dieu resesi bos datang ka kotak amal resesi bos gitu betul tuyulna teh mah nes lah apa nama ir pelempeng-lempeng itu kudu memusrikan gitunya udah sebutan nama lain orang so agamis ngan asa teu kaharti we kan nya yang lebar duit nya asa teu
naon gitunya. lebar duit aslina leheung lah mun papanggih jelema nu bener eta tapi da nu bener pasti lagi Heeh. ketika ngomongkeun tuyul ieu sok lah mun anu bener eta we komen di dia kayak kurang didatangan Sok tuyul ge komen. heeh kurang titah Nu anjing ngarasa tuyul. anjing mun aing boga tuyul apa teh ka mana Ka mana? mereka YouTube Nah, nyen algoritma amin sat gitu oh nesena mau titah main YouTube tuyul mau bisa nyen konten gitu teh. ele ku si Oni ele tuyul Jadi eta pengalaman Bapak kabur kana tuyul kitu begitu nya. alhamdulillah sih menawi gitunya Sangsara heueuh kitu nya. kapungkur teh abi teh bade ngukut semester teh 3 nya cek abi ge nu alit 2 nu ageng hiji tah eta teh tiasa abi milarian tuyul eta teh kumargi di Pasianterang kun namina pada holi usia Duh heueuh nya ieu antara cinta, duit, cinta, duit, cinta gitu. Bener euy. Jelema mah ku eta we gitu. Nya Hirup nya lieur gitu nya, lieur teh. da urang ge iker diajar sih kumaha carana boga duit teu riweuh Heeh. teu boga duit teu riweuh Pemajikan loba biasa kan. biasa lah gitu jadi urang nepikeun ka geuring sirah datang nu transfer cageut Kan asa kumaha nya asa. jadi nu sarap-sarap naon gitu nu aktif teh gitu jeung padahal mah mending ngepranknya Heeh. misalkan aya nu keur rieut urang nyageurkeun Api mere duit. api bos ya itu 10 juta kan cageurnya Api duit mainan anjing. bagi gering Aduh. gitulah meureun geus lila teuing Heeh. Tapi da nya kieu we lah. heeh ya kesimpulanna nama meureun tadi lah resesi ekonomi 2023 apapun yang terjadi meskipun itu terjadi seperti yang tadi saya bilang selama kita masih hidup di Indonesia punya balad punya teman punya orang tua punya orang yang kita kenal berarti kita punya segalanya Kebon baturnya iya berarti kita punya segalanya di samping kita juga harus tetap mempersiapkan apapun gitu jadi kudu alhamdulillahnya orang Ya, alhamdulillah. di Indonesia teh gitu. jadi ulah sok panikan ulah tiba-tiba ngajual imah cicing di leuweung tuh kudu biasa wae Biasa. nu di leuweung tiba-tiba rasa atau bergembira biasa wae gitu sanu apa tarugrug gitu Benar. itu kan di samping etanya orang berdoa we mudah-mudahan mah Anu transfernya semua baik-baik saja nya tetep anu transfer mah ya transfer sugan gitu nya. nitip bener ya nitip Punten pada nitip transfer. anjing dicanak di si Ita Allahu Akbar. gitu guys ya anu nge-subscribe bisi rudet bisi bosan unsubscribe nya tapi bejaan baturan maneh nu lainna ngasubscribe 5 Jangan di like, jangan di komen ya. Jangan di share gitu. jangan like jangan di komen jangan di share kumaha bi teh jangan ya anjing yang ulah gitu atuh teh ini harus di like atau harus di komen harus di share gitu Share ka mana we nya? ka mana we nu pikeun Pangumumkeun atau di pangumumkeun madrasahnya. nya eta kitu Nah, alus mah gitu. halus jadi bisa aya subscriber ajengan ya sok we umumkeun gitu nya Madrasah. ka para wargi nu teu acan vaksin enga divaksin gitu. Jadi Terus ieu nu teh gaduh YouTube mangga buka URL-na p /QOOZ tiru anjir liurun karunya nah, ieu teh jadi inti nama kiat-kiat gitu nya cara mengukut tuyul. judulna aduh kontroversi di wae teh mah gitu jangan lah gitu Dari resesi menuju tuyul gitu. Ente, dari resesi menuju keabadian cinta. Geus ari ngobrol ka mana-mana ieu teh geus waras ya pokona. Yang penting mah udah kok aman lah dia. Ini tadi cakot-cakot aing. Kan kayak dipesakan. Nah gitu guys ya. Yuk. Kita
Ya sebetulnya mah ieu nyen video teh jangan nyambung ke nu kamari unggul. Dan nanti kita Hiburan, ieu mah nya, hiburan. Yang ngobrol-ngobrol sapopoe lah nya. Sapopoe jeung teu dipaksakeun sabisa-bisa. Ieu we ieu mah. Ya lamun kahibur sukun meureun. Lamun teu kahiburnya tengan-yangan deui. Da loba channel dina YouTube teh kitu. Lain sombong, emang rumah sak. Ngan sakitu nama jis 2 poe 15 subscribe. Sakitu Lumayan ya. Lumayan. Sugan isuk jadi 7. Nyanyi. Oke guys, semuanya. Yuk.